Menginjak acara selanjutnya, kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita Kasepuhan Abah Ti Cilejet. Berikut mungkin kita akan mendengarkan kapan informasi perang berakhir, saudara-saudara. Ini info yang sangat penting karena informasi ini hanya didapat di pedalaman-pedalaman. Hadir rahimakumullah. Kepada beliau Pamanda yang mulia Abah Kiai Jim, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم العلماء سراج الدنيا الحديث. Al-Mukarramun, para kiai anu kusim kuring dimulyakeun pisan. Sakumaha informasi anu katarima ku keluarga besar Al-Istiqlaliyah. Alhamdulillah, berbagai rombongan di pesantren-pesantren, kiai-kiai baik sekitar Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas, Bogor, Karawang, Sukabumi, termasuk Subang, Cianjur, alhamdulillah, Tasikmalaya, Garut, jeung nu sanes-sanesna. Kami sebagai keluarga besar Al-Istiqlaliyah hanya pertama ngucapkeun marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang di bumi Cilongok. BHS aya keneh nu mentak BHS. Mobil khusus pisan kan dulur-dulur sim kuring di dieu.
Urang doakeun heula mugi-mugi para kiai sing dipasihan kasehatan, dipasihan kajembaran, dipasihan keteguhan dina ngajalankeun istiqomahna. Aparat pemerintah nu kusim kuring tipika hormat dimulai Presiden Republik Indonesia beserta wakil dan seluruh jajarannya, wabil khusus ka Bapak Bupati Bapak Maisal Wasid. Selamat malam Pak Bupati. Cak abahan toh teh mah aya meureun. Pak Kapolres, ya selamat malam Pak Kapolres. Bil khusus Bapak Camat Kecamatan Pasar Kemis, Bapak Lurah Desa Sukamantri beserta Jaro RT na anu alhamdulillah beberapa hari ya beliau sibuk untuk acara Haul Akbar Al-Istiqlaliyah. Kami saakadar bisa ngucapkeun hatur nuhun pisan. Tekakantun hadirin jamaah rahimakumullah anu alhamdulillah tos ngiring ngabantos doa pikeun keluarga besar Al-Istiqlaliyah dina Haul Akbar ieu sakumna pikeun para ulama sabanten sa Jawa Barat sa Indonesia, baik jamaah anu diundang secara resmi atau jamaah-jamaah anu datang ka dieu tanpa menggunakan visa. Kami keluarga Cilongok tidak menganggap jamaah ilegal, sama ngahiji di dia. Nu pertama rek disampaikan kusim kuring atas nama keluarga besar Al-Istiqlaliyah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Urang silih hampurakeun diuk ngahiji di dieu baik anu rombongan Jum'ah atau anu rombongan Sabtu, sama-sama orang boga rombongan. Mudah-mudahan ihtilaf ieu jadi rahmat bikin orang sadayana. Tujuanna hiji nyaeta hayang menang ridho ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman aya pertanyaan kasim kuring, nu bener nu salat id poe Jum'ah atawa anu salat id poe Sabtu? Kusim kuring diteliti, ternyata nu salat id poe Jum'ah tetap 2 rakaat memakai takbir 7 dan 5, nu Sabtu oge 2 rakaat memakai takbir 7 dan 5, dianggap draw. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulat nu anu lebaran Jumat menang tahir Sabtu. Oh, salat Sabtu. Nu lebaran Jumat, salat Idna Sabtu. Oh, imang ke abantoh tuh. Abantoh. Oke. Urusannya kula ke diomongan di jero baya tah. Sia salah lain kitu. Ya Allah, tekakantun para kesepuhan, teman-teman dekat rewang-rewang Al-Maghfurlah
aya Abah Haji Agus Salim, Abah Haji Nana, Abah Haji Muji, harus di cuma segitu doang. Haji Supendi jelas dong. Orang doakan para tokoh orang, sepuh orang, mudah-mudahan disehatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di masa-masa anu kuari serba rariweuh, cek nu dararagang nu usaha ayeuna keur masa-masa rariweuh, urang pasrahkeun sagala-galana syariatna ka pemerintah urang sadayana. Urang percayakeun ka pemerintah urang sadayana pikeun pengaturan negara dan yang lain-lainnya nu jelas. Mudah-mudahan hiji bensin teu naik, beas teu naik, gaji naik. Amin ya rabbal alamin. Urang doakeun mudah-mudahan tentara-tentara Islam nu di mana bae nu berjuang dimenangkan ke Allah Subhanahu wa taala. Cuman anu terpenting setelah lewat Ramadan sebagai kami kewajiban ngelingan besin kamari salila bulan puasa aya nu muriang kuari geus cager di kodo nu kamari awewe haid ayeuna geus suci di kodo, atawa nu kamari bulan puasa kabeneran boga pekerjaan berat teu bisa puasa ayeuna santai wayahna buru-buru di kodo. Karena memang untuk pekerja-pekerja berat saya juga tidak maidokeun. Saya juga itu mentok ke bahasa Indonesia tah. Tidak maidokeun. Maido bahasa Indonesia nah. Maido ya enggak maido, saya enggak maido. Tukang jalan, tukang gali, tukang masang kabel dan sebangsangna. Tapi di saat santai selesai daya pagawian wayahna di kodo puasana. Ngan ukur sakitu nu dicaritakeun dipikih teu bisa puasa kodo bulan Sawalna, teu bisa puasa kodo bulan Sawalna. Hanya sakitu. Teu pernah kula manggihan bulan puasa teu menang THR kodo bulan Sawal. Gak ada, lewat, nunggus mangges we pabutinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang kuari ngadengi berbagai macam informasi, baik informasi lokal atau informasi internasional. Ya Allah, urang bisa ningali melalui alat telekomunikasi, televisi, HP dan yang lain-lainnya. Udah, lain lalagan, kiato, lain lalagan, cus, Allahu Akbar. Ya, itulah informasi. Bisa bener, bisa ente. Karena di dalam ajaran tasawuf
pikeun meyakinkeun pikeun nganyahokeun hal yakin aya 3 tahap. Aya 3 tahap. Dari seorang pertanyaan seorang murid ke Imam Suhrawardi. Cak Imam Suhrawardi cak muridna, naon sih anu pangindahna jeung anu pangnikmatna ciptaan Allah. Nu pangnikmatna jeung nu pangindahna ciptaan Allah teh naon? Nu nikmat teh apakah mat umat kadaharan, daging, rendang, bakakak, semur? Insyaallah kedeung aya. Semur aya insyaallah. Mun kabagian. Atawa buah-buahan, apel, lengkeng, jeruk, cecendet, darwak. Bos moal nyaho budak wari. Pak Bupati, darwak moal nyaho. Atawa masrubat, minuman-minuman. Ieu naon anu nikmat teh? Jeung naon anu indah teh? Apakah gunung atawa laut atawa birit? Imam Suhrawardi senyum bari tunggul cek manehna pikeun jelema mukmin anu indah mah hanya hiji, takdir ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nu pangindah-indahna. Deui nu leuwih indah tina takdir, laut indah, pantai indah, leuwih indah keneh takdir. Sok indahna pantai teh lebah mana? Indahna pantai lebah mana? Ayeuna misalkeun ku Pak Bupati dilarang perempuan ke pantai, dilarang awewe ke pantai, kira-kira lalaki aya nu ka pantai moal? Aya nu ka pantai moal? Berarti nu indahna lain pantaina. Betul? Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Nu indah mah cak Imam Suhrawardi takdir. Ih, dina takdir teh ya indah lain lalagan. Sebab di jero takdir nu mantak indah berarti aya perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedengkeun nu pangindah-indah nama adalah diperhatikeun. Ya Allah ya Rabbi panjang mah. Ieu mah ye ngan urang hayang nyaho indahna takdir melalui 3 tahap. Hiji ru'yah, ningali. Aye ningali teh ya bener jeung henteuna masih 50-50, 50% 50%, bisa bener bisa henteu. Itulah ru'yah, ningali. Para hadirin di dieu lamun sekedar ningali Pak Haji Nana kejeung Haji Pendi ningali, kira-kira tampangna lobaan mana duitna? Haji Pendi ya? Haji Pendi. Nah, itu kan ningali itu, ningali. Jasna oke. Dagangeun. Kacamata oke. Samping oke. Lamun nu teu nyaho, ru'yah doang ningali pasti bakal nempelna ke Haji Pendi. Insya Allah sabulan hutang bakal nambahan. Baiklah. Sebab naon lamun saala kadar ningali doang, saala kadar ningali bener jeung henteuna 50%. Bisa 50% bener, 50% salah. Nipu.
ningali sok orang ayeuna keur diuk atau keur nongkrong di mall rek belanja lebaran di mall henteu asup-asup di luar be ningali suami istri naik mobil mewah bayangan orang ningali Masya Allah indah amatnya naik mobil mewah jeung pamajikan balanja ka mall itu pandangan orang tapi kan jero-jerona orang teu nyaho buat teuing mah buat teuing dah nu di jero mobil mewah ngomong bae salakina ka pamajikanna awas ya beda ulah nyokot nu mahal-mahal betul betul ulah nyokot nu mahal-mahal teu nyaho urang teh atau mungkin bae pamajikanna ngomongan salakina Masya Allah kak Masya Allah kak mobil bae bagus beli baju bae WC jasa tak iyalah rukyah ningali atau orang ningali bos Pak Haji Agus bos lamun orang sakadar ningali bos bos luar biasa itu rukyah tapi lamun bisa bener bisa henteu kadang-kadang bos hutangna leuwih gede dibanding urang betul betul iyalah ya nah kumaha atuh urang lamun hayang bisa leuwih luhur deui nazroh tina ruyah taikeun ku urang kana nazroh naon ieu nazroh teh mengamati iya teh bener tante dan lamun urang geus bisa najroh kemungkinan benerna 75%. Bila mana urang geus jadi pengamat kemungkinan 75% kemungkinan benerna. Mantakan ayeuna kejadian perang Iran ubalah pengamat ieu tergantung pengamatna. Lamun ngamatna memang ahli perang jenderal atau polisi mungkin 75% benar tapi lamun no pengamat Haji Pendi kacau 75% mantakan deketan ku orang setelah ru'yah setelah ningali amati wauh kejeng Pak Haji Nana wauh kejeng Haji Pendi geus ru'yah nazrohkeun amati Haji Pendi mah usahana bangkrut emang bangkrut Haji Usti innalillahi wa inna ilaihi raji'un oh jeda istirahat ya Allah Rabbi singkat baik sanggeus tina jero karek 75% ke kurang supaya yakin kumaha musahadahkeun jadi 100%. Apa itu musahadah? Jadi pelakonnya. Mantakan hadirin jamaah rahimakumullah, pikeun ahli-ahli musahadah jelema nu geus datang kana maqam suhud. Wajar manehna kadang-kadang ngomong keras. Kadang-kadang manehna ngomong kenceng, kadang-kadang nyeri kanan tepuku. Kiai beleueun. Ustad beleueun. Pejabat tolong. Bupati ente orang geus damai jironya karena namanya ke saya dina musahadah bisa katigali ningali langsung jelema sorban ku sorbanna jubah ku jubahna karena mainna geus jadi pelakon geus lewat tina ru'yah geus kalewati maqam najroh geus datang kana musahadah geus teu bisa kabohongan geus teu bisa dibohongan mainna ya nu kos kieu iya nu aya di dia ku ahli musahadah geus kajeul ku kula geus kajeul dia ti meuli pojok ieu pojok itu karasa ka hati kula lagi
karasa ulah kebel-kebelah lapar ya ya Allah ya Rabbi. Nah cuman dari ru'yah musanazroh kamu sahadah perlu perhitungan, itulah hisab. Mampukah orang ke makom ru'yah, mampukah orang ke makom nazroh, mampukah ke makom musahadah, dihisab heula, perhitungkeun heula awak urang. Dek naik kana makom ru'yah tapi beteungna unggal isuk lapar bae. Maningan ngauduk. Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Tak iya orang kuari hese kula ngomongkeun anak orang ngahaulan keluarga besar Al Istiqlaliyah hiji Abah Dimyati Abah kula. Mun deuk ngalem kula kamehna berarti ngalem ka kolot sorangan. Laju deuk ngomongkeun Abah Uci kakak kula. Bu kakana bae cenah di alam-alam. Tapi kenyataan orang hese nujarah tumpah-tumpah ribuan sehingga kula baik kula ieu datang ka kuar can jarah Pak Bupati can jarah ka kolot kula begitu kula kadinya ka makam ngajak kula henteu ngahubungi pathus atau bos sahabah kadinya pas ngendek naik ku jamaah kayak saya duluan kula digeserkeun kula digeserkeun cek kula di hati abah-abah aing kula degan digeserkeun nantakan pamajikan kamu urang jarih yuk engke bae lah tes haul sugan rada longsong Masya Allah tau kaji sedengkeun hiji jelema maot hayang dijarahan eta lain lalagan dijelaskan ku ulama jelema nu datang kana makom yutabarraku hayyan wa mayitan wa yazdahimun nas fi qabrihi keur hirupna di alam berkah geus maotna padesak-desak jelema jarah itu tia lain lalagan bisa mungkin berpangkat kutub syarat berpangkat kutub hiji kudu kuat diuk di hareupeun AC sebab kutub dingin Pak Bupati malu bisa jadi kutub sebab tadi ngina diuk dirinya aja geus minggir bae kieu tiris ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah geus simpel bela mudah-mudahan urang sadayana andai kata memang Mbah Dimyati jeung Mbah Uci luhur di sisi Allah mudah-mudahan urang dijadikeun muridna mudah-mudahan urang dijadikeun muhibin muhibatna mudah-mudahan urang menang syafaat ti manehna sebab bila mana anjeun teu mampu ru'yah teu mampu najrah teu mampu musyahadah pilih jalur yang singkat yang nikmat nu ngeunaheun ikuti aja tuturkeun bae insyaallah anjeun bakal ikut ke jeung rombonganana yuhsyarul mar'u ma'aman ahabah. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah nentekan kula tadi informasi di Bapak Lurah tadi informasi Bapak Lurah gelan kumaha jamaah aya nu ngariung tong cek cenah timah kula datang ka dieu pinuh lain lalaga ya Allah ya Rabbi laju kula hese lempang ka dieu ge cek kula atuh ngomong bae kula ieu lurah lembur ieu Pak Bupati meri laporan luar biasa hiji doang kula mah ngahaturkeun nuhun Rebu laksati kabingahan atas kehadiran para jamaah di dieu pikeun ngiring ngadoakeun ngariung haul keluarga besar Al Istiqlaliyah mudah-mudahan dibales ku Allah Subhanahu wa taala.
sakitu anu kapihatur karena masih panjang kini acara besi ayat kata anu kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna jeung urang ngadoa mudah-mudahan segala perhara anu terjadi di dunia mudah-mudahan ngandung kamaslahatan ngandung kamanfaatan jeung mudah-mudahan negara urang tetap stabil aman tentram sejahtera amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.